wa sunanu sholati abadun wa hayatun. Ari sunnah dina salat eta kabagi dua perkara. Ya, hiji abadun, hiji kasupkeun sunnah abad. Wa hayatun anu kadua sunnah hayat. Tah jadi sadaya pagawean urang lamun disatukan eta tidak akan terlepas daripada rukun sareng sunnah. Apa sadayana sunat wahya lan utawi sunnah katsiratun jiddan iku kang akeh temenan. Wayan bagi al-i'tina'u bil ikhlasi. Bahasa kita lah sanes dikalam. Kateranganana atnabi surahanana wayan bagi ayatiya bisunani jami'uha wahya kasiratun jiddan. Tilu baris ge diterangkeun mah wal ada saja dua aja. Saparantosna kamari urang sasarangan beres ngabahas masalah rukun sholat atanapi fardhu sholat. Sholat anu ngasahkeun iwaku aiku migawe fardhu atanapi rukun. Parantos kamari urang ngabahas ya. Pokokna dina sholat kamari entos. Anu ngasahkeun kana salatnya eta kudu ngalaksanakeun fardhu atanapi rukunna. Ayeuna urang sasarangan ngabahas nerangkeun selain fardhu salat atanapi rukun salat anu amat sangat penting, bahkan anu nentukeun kana sahna salat oge penting deui. Ai wayan bagi sareng penting ayat ya bisunani jami'uha. Kadah migawe penting selain rukun-rukuna atanapi farduna anu dipigawe dina salat oge penting deui kedah migawe kana sunnah-sunnahna. Jami'uha sadayana. Urang mah pan aya anu tara dipigawe sunnahna, sebagian dipigawe sebagian henteu seueur mungkin urangnya. Ya. Penting sunnah-sunnahna dina keur salat dipigawe wahia katsiratun jiddan anu mana eta sunnah-sunnah dina salat katsiratun seueur. Jadi henteu disebutkeun sababarahana, henteu disebutkeun asyaratun ay 10 saking seueur-seueurna kalimat nage katsiratun akeh bahasa Jawa nya. Bahkan di tauqidan jiddan bener-bener seueur. Tekara sakurang dina salat 2 rakaat padahal mah salat subuh atanapi keur seueurna 4 rakaat ternyata lamun ku urang di emutan ya, dipahami bener seueur eta sunah-sunahna dina salat. Qala Romli fi ghayatil marah wa sunanu sholati abadun wa hayatun. Saur Syekh Romli dina kitabna Ghayatul Marah nerangkeun sunah-sunah dina salat. Nyaeta wa sunanu sholati abadun wa hayatun. Ari sunnah dina salat eta kabagi 2 perkara. Tah anu fardhu mah anu rukun entos kamari eta mah anu pikeun ngasahkeun salat. Lamun teu migawe fardhu atanapi rukun teu sah salat.
ieu mah tambah-tambahna pahala ketika dipigawe atanapi sunnahna terbagi dua ya, hiji abadun hiji kasupkeun sunnah abad wa hayatun anu kadua sunnah hayat tah jadi sadaya pagawean urang lamun disatukan eta tidak akan terlepas daripada rukun sareng sunnah. Sunnah kabagi dua, sunnah hayat dan sunnah abad. Eta anu ku urang dipigawe keur salat. Urang teh teu sadar tetapi can terang. Tapi insyaallah mudah-mudahan dina wengi ayeuna terang hiji-hijina. Ya. Kadang pan ulah-ulah sunnah-sunnahna rukun ge ya. Aya bae anu can terang. Bahaya eta. Rukun salat gitu ya. Mana sunnah-sunnahna anu seueur teh nyaeta kabagi dua hiji sunnah abad nu kadua sunnah hayat fal abadu yujbaru tarka bisujudi sahwi maka anu tergolong kasupkeun sunnah abad nyaeta ketika teu dipigawe teu dilaksanakeun ketika salat maka disunahkeun sujud sahwi ari ninggalkeun sunnah abad mah nyaeta disunahkeun deui sujud sahwi mana sih anu kaasupkeun sunnah abad anu ketika poho atanapi ngahaja henteu dilaksanakeun keur salat aya sabaraha eta sunnah abad cek ieu ti dieu cek ieu kitab wahia sinatun aya genep tapi dina kitab sejen mah sanes genep 7 tina sapinah mah makana rada dibandingkeun tadi ku ditinggalian asa-asa genep apa 7 genep apa teuing masing-masing kitab makana upami aya perbedaan antara ustaz jeung ustaz ieu mah keukuh genep ieu mah keukuh 7 nu mana nu salah pasti meureun aya salah satu anu salah teu bisa kitu kabeh ge bener tergantung referensina tergantung dalilna tergantung nyanak ti mana aya kitu dalilna kitabna lah kitu nya kabeh ge bener anu nyarioskeun genep eta sunnah abad anu nyarioskeun 7 tah di dieu mah dina kitab Bahjatul Wasail dina syarahna sanes tina matana nyaeta aya sitatun aya genep lamun dina sapinah mah sunnah abad aya 7 urang terangkeun hiji-hijina anu genep mana sunnah abad anu ketika ditinggal sunnah sujud sahwi memeh salam at-tasyahudul awalu anu kahiji nyaeta maca tahiyat awal awal upami salatna bangsa 4 rakaat jeung 3 rakaat pasti aya tahiyat awalannya aya tahiyat awalan lamun salatna bangsa 2 rakaat salat subuh teu aya tahiyat awalan langsung tahiyat akhir langsung kana rukun eta sebab 2 rakaat tah ternyata eta maca tahiyat awal dina salat bangsa 3 atawa 4 sunnah ngeun sunnahna sunnah abad ketika tadi baca ya poho atawa ngahaja lain mah dieu ngaca tahiyat awal rek ngahaja rek poho tapi tara ari ngahaja-haja mah nya sebab hook ya ngahaja-haja meninggalkeun sunnah sanajan sunnah ngahaja ditinggalkeun henteu mantapna naon teu ngagawuh kana sahana salat sebab hubunganna sareng sunnah saha bae salat najan teu tahiyat awal ge kitu nya saha bae teu tahiyat awal ngahaja tapi tara ngahaja-haja mah sebab hook ya bisik keur ngahaja gitu nya teu naon saha bae salat hendak disujud sahwian bae lah atuh sarua bae lolobana poho awas poho ge saking disunahkeunana eta sunnah abad di maca tahiyat awal saking disunahkeunana lamun poho keur poho encan ngadeg mah sampurna nya ngadeg encan sampurna pajeg karak nguruk kungkung doang gitu can pajeg
memang geus loba kaluhur awak teh geus tereh nangtung tapi can pajeg bener. Ingat poho teh maca tahiyat eta disunahkeun turun deui ya, atau kowe eta bakal kena kudang doang ya, ingat atuh diuk deui. Tapi lamun geus pajeg geus ngadeg oh akbar komo geus maca Fatihah mah nya bener-bener pajeg, inget poho teu maca tahiyat awal ari ngarti mah urang ngaji ngaranna nya geus mah geus deui aya nu teu ngaji mah nu teu nyaho bisa jadi eta balik diturun deui nya batal eta salat. Sebab naon? Sebab ninggalkeun fardu rukun mudah-mudah sunnah. Ngadeg mah dina salat fardu wajib nya rukunnya ngadeg dina salat fardu tapi geus pajeg geus puguh gitu. Terus geus puguh ngadeg poho teu maca tahiyat awal ya nu teu terang apa bisa jadi turun deui budak tahiyat awal batal salatna ya. Sanajan tahiyat awal sampai anggeus di akhirat eta salat isya sanajan ukuranana maca Fatihah sah gitu ya bener tapi dina eta tah jadi nu kahiji maca tahiyat awal eta sunah abad ya. Ketika poho atawa ngahaja sampai salat nama sanajan deui teu maca teu disujud sahwian sabar ngan lamun hayang sampurna deui disunahkeun ketika ninggal sunah abad teu maca tahiyat poho atawa ngahaja disunahkeun deui sujud sahwiyah. Di mana tempatnya sujud sahwi? Nyaeta qoblas salam, memeh uluk salam. Sanggeusna beres babacaan tahiyat akhir, aturanana sok salam tah dirinya orang ku sebab ngarasa ya ninggalkeun sunah abad nyaeta sunah sujud. Sarua 2 kali. Ya. Makana lamun boga tujuan rek sujud sahwi diukna iftirosh bae. Diukna posisi tahiyat awal we sanajan tahiyat akhir gitu sebab boga tujuan sujud sahwi diuk tahiyat awal bae iftirosh ngaranna sunah. Sebab naon? Sebab ngarah gampang babari ketika sujudna. Coba lamun urang sujud sahwi posisi diuk tawarruk tahiyat akhir bae nya kudu ngeukeum mah nya rada kayak misalnya diperhatikan masing-masingnya kabayang karasa lah nya posisi diuk tahiyat akhir ki arek sujud banyak rada nokerna eta mah ki arek sujud seperti diuk antara 2 sujud pilih biasa sujud maka disunahkeun gitu boga tujuan rek sujud sahwi. Ketika di sujud sahwian eta nu poho tadi padahal teu tahiyat awalnya cek hukum salatna goreng henteu sampurna tah. Bahasa salat henteu sampurna teh kudu disampurnakeun. Maka tadi penting jami'uha ngalaksanakeun sadaya sunah-sunahna salat. Tah makana ketika di sujud sahwian eta henteu maca tahiyat awal teh nya henteu sampurna tadi nama goreng eta salatna henteu sampurna. Lamun cek katerangan teh mah lamun ninggalkeun sunah abad diibaratkeun anggahota manusia. Ieu manusia kurang terdiri dari beberapa anggota tangan, kakinya atau hidung lah sarua cepil tah. Itunya. Tah eta lamun ninggalkeun sunah abad eta ibarat manusia teu aya anggota badan. Umpama eta lamun salatna sadayana dipigawe sunah abada eta sampurna. Tangan sampurna urang kaki aya kitu nya hidung sampurna bari mancung mantep gitu. Ceuli sedang nya teu gede teu leutik pun eta ceuli teuing gede leutik leutik ceuli ada kupak sampurna. Tapi lamun henteu sampurna mah anggota badanna ya pananganna henteu aya buntu. Kurang pantes nya goreng katinggalina jalmi ya kasep-kasep nama ngesot engklek
Pan kurang pantes eta jalemanya nya kitu di salat. Lamun ninggal sunah abad seperti kitu eta salat eta kurang sampurna goreng sah-sah nama eta ge jalmi sah disebut manusia jalema ieu nya sanajan teu aya peanan teu aya kakian buntung sah disebut jalema sebab masih keneh hirup ari buntung mah kaki jadi tetep aya eta disebutna manusia sebab masih keneh bisa hirup semasih masih aya kepala ya. Tapi lamun teu hirup mah ya sanes manusia disebut lagi mayit. Mana sebab teu aya sia. Tah ibaratna seperti kitu goreng makana sampurnakeun deui nya. Zaman manusia ge goreng ketika teu aya anggota badana. Salat ge goreng lamun ninggalkeun sunah abad. Kumaha supaya sampurna deui anu tadina goreng jadi sampurna deui sunah sujud sahwiyah. Sujud sahwiyah ya Allah, nya sujud sahwi. Biasa sujud normal tumanina. Babacana kumaha sujud sahwi? Aya anu nerangkeun subhanallah atau subhanalladzi malayana malayasu. Aya anu kuat mah pendapat tetep bae macana mah seperti sujud salat. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi eta bae zikirna mah babaca sujud sahwi ge. Yang jelas eta sujud pasti sujud sahwi sebab urang awal lagi niat bahwa urang rek sujud teh sujud ieu sujud sahwi geus niat sujud sahwi. Lain dina bacaanana anu nangtukeun sujud sahwi dina niatna. Sujud sahwi. Bacaana mah zikirna subhana rabbiyal a'la bae 3 kali biasa kitu mah. Terus diuk antara dua sujud deui. Biasa bacaana diuk antara sujud dina sujud sahwi nya. Rabbi pilih bae. Rabbi pilih warhamni wazin warhamni. Sujud deui 2 kali seperti salat biasa. Sujud deui, tersujud subhana rabbil ala wa bihamdihi 3 kali biasa. Tahiyat akhir, langsung diukna langsung diuk tawarruk tahiyat akhir tadi dinya mah. Tadi mah tacennya boga tujuan rek sujud sahwi diuk tahiyat awal mah iftiras. Ari tos beres mah sujud sahwi 2 kali sujud. Terakhir langsung diukna tawarrukeun ya, diukna birit kana bumi tawarruk. Tidinya ulah maca naon-naon deui langsung uluk salam. Sebab tadi bacaan tahiyat teh ya berikut nu sunah-sunahna maca shalawat Ibrahim ya sareng doana nya masih dajal terus beres kan tadinya memeh uluk aturan uluk salam sujud sahwi tak langsung mantep sujud sahwi ya diuk tawarruk langsung uluk salam ulah maca naon-naon deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta anu tadina goreng salat ku sebab teu maca tahiyat awalnya mun jalema teh geus buntung gitu ya ditambalan deui ya dioperasi jadi aya di gagah deui bagus deui utama operasi eta operasi buntung goreng eta ya tapi ke aya deui ku sebabna dioperasi jadi aya deui eta anu kahiji sunah abad nya tahiyat awal wal qu'udu lahu anu kadua sunah abad anu ketika ditinggal nyaeta diuk dina tahiyat awal. Jak meureunnya setiap-tiap kahartina ja setiap-tiap maca tahiyat awal pasti diuk meureunnya kedah nama kudu dibawa deui gitu nya kalimat wal qu'udu lahu itu tapi mungkin aya rahasia menang ulama ieu nya. Anu kadua diukna dina tahiyat awal. Eta ge termasuk sunah abad. Can bisa nyurahkeunana ya nerangkeunana ya. Coba kira-kira kumaha? Diukna. Omong tahiyatna diukna poan. Diukna. Moal bae pan maca tahiyat awal bari nangtungnya. Diukna. Tapi lamun sabalikna mah ka harti. Diukna mah tahiyat awalnya iftiras. Tapi teu maca tahiyatna diuk. Ku sebab naon? Ngalamun atuh napi nyeri buntut tahu kumaha nya diukna mah ukuran maca tahiyat. Pas sudah kaluhur yakin ingat tadi diuk yakin tapi yakin ingat teu maca tahiyat awal ngalamun teu sadar. Tah eta kumaha? Sanajan diuk tapi teu maca tahiyat awal tadinya tetap sujud sahwi eta. Nah
gitu ka hati bae dibalikeun mah. Diuk dina tahiyat awal berikut diukna eta sunah abad. Tetapi jongkok merenya maca tahiyat awalnya jongkok atau keruku atau posisinya ruku kieu. Kumaha lah. Tas yang anu jelas eta diukna dina tahiyat awal termasuk sunah abad. Anu kudu atau sanes basana kudu kudu mah wajib anu sunnah di sujud sahwian. Wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bihi. Anu katilu tadi aya genep sunah abad. Anu katilu nyaeta maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad bihi dina tahiyat awal. Lamun dibaca lamun diruntuykeun mah ya. Berarti eta dina baca tahiyat awal aya dua kalimat, hiji tasahud, nu kadua sholawat. Mana tasahud? Mulai tina at-tahiyyatul eta ngaranna tahiyat atau tasahud sampai mana? Nu di ngaranna tahiyat atau tasahud? Sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai dinya eta nu ngaranna tahiyat atau tasahud. Ya. Ari eta maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dina tahiyat awalnya. Jauh dina tahiyat awal maca eta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Tapi teu maca wa ala ali teu disunahkeun. Maca wa ala ali dina tahiyat awal. Hanya maca shalawat ka Kanjeng Nabi. Eta oge maca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad dina tahiyat awal sunah awal. Hartina macana tahiyat awal sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bari diuknya Allahu akbar yakin inget yakin tadi teu maca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad dina tahiyat awal henteu maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sanajan maca tahiyat at-tahiyatul barakatus ngan maca tahiyat doa tadi teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadan eta oge sarua ninggalkeun sunah abad engkena disunahkeun sujud sahwi eta geus goreng awak urang badan manusia geus buntu aya kaota lamun hayang sampurna deui bagus deui tadi sunah sujud sahwi memeh jadi urang ingat ya tadi ninggal sunah abad baca salawat ka Nabi Muhammad dina tahiyat awal emut makana engke ari inget mah urang tahiyat akhir teh ya aturan diuk tawarruk ya diuk tahiyat akhir diukna sunah diuk iftirash sebab arek migawe sujud sahwi memeh salah dua tilu tanya berarti dina tahiyat awal eta aya tilu hiji maca tahiyat awalna at-tahiyyatul mubarakatuh sampai asal nu kadua diukna dina tahiyat awal ya anu katilu nyaeta maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad ya eta tilu di dinya ta berarti tilu di dina naon wassalatu ala alihi fi tasyahhudis tsani anu kaopat anu kalebetkeun tahiyat anu kalebetkeun sunah abad anu ketika ditinggal teu dibaca sunah sujud sahwi nyaeta maca sholawat ka keluarga Nabi dina tahiyat akhir awas tadi tahiyat awal ayeuna mah nyaritakeun tahiyat akhir mana maca sholawat ka keluarga sanes maca sholawat ka Nabi sanes ya eta mantos dipayun maca sholawat ka Kanjeng Nabi mah dina tahiyat akhir asupna kana fardu rukun eta nya makana maca sholawat ke Kanjeng Nabi dina tahiyat akhir kalebetkeun rukun upami maca sholawat ke Kanjeng Nabi ya dina tahiyat awal mah kalebetkeun sunah gitu sunah abad eta liurnya orang salat kudu kitu nya liurnya farqna masalan Allahu akbar at-tahiyatul berapa sholawat makana salat terus ulah bosan ngarakeun salat ya karena ngarakeun ieu doang cenah ngarakeun pembatalan salat ngadehem batuk atau ya bahkan dina Fathul Muin mah anu babar anggitanane ya dina Fathul Muin ya ku ngageclokeun ieu bae kieu tah eta 3 kali turut-turut kitu nya tilu kali turut eta kaitung robah
usik eta mah lain itu mah nerangkeun kitab itu mah nya jero jasa urang nuntut bae ti handap heula seueur anu ngabatalkeun kana salat pajar teh mah salat urang sah bae gitu nya padahal mah mungkin atawa bisi nya aya anu ngabatalkeun seueur pembatalan salat. Tah ternyata maca sholawat ke keluarga Nabi mana lapanna ai tahiyat matahari ai tahiyat mah sarua bae rek tahiyat awal rek tahiyat akhir bacana eta mah sarua at-tahiyatul mubarakah nu mantap beda disebut tahiyat awal sareng tahiyat akhir dibacana beda tempat gitu lamun tahiyat dibacana terakhir disebut tahiyat akhir lamun tahiyat dibacana mimiti ya eta tahiyat awal beda tempat tapi bacana mah sarua bae at-tahiyatu barakatuh shalawatu thayyibat sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah eta tahiyat titikan tidinya supaya urang bisa ngabedakeun antara tahiyat jeung shalawat ka kanjeng Nabi sareng shalawat ka keluarga Nabi sareng maca shalawat Ibrahimiyah eta urang kudu ditandaan di komaan atau dititikan ameh urang hafal insyaallah sih gampang atau nabi mudah dipahami sebab non sebab sapopoe bari dipraktekeun bener bae lamun daek mah gitu nya henteu lieur sebab sapopoe kurang dipraktekeun ke subuh atau nabi dohor ke sabari dipraktek urang at-tahiyat karasa ku asyhadu alla Allahumma shalli asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah oh eta tahiyat baca dulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad eta maca salawat ka Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala ali eta maca salawat ka keluarga Nabi hukumna ke orang bisa paham gitu nya ieu fardu atau rukun ieu sunnah abad ieu sunnah hayat sampai kadinya eta ngailmuan salat terus kama shallaita ala sayyidina Ibrahim eta salawat ka Nabi Ibrahim yang sanes deui eta mungkin aya dina sunnah hayat eta mah itu makana ieu tilu perkara ya anu urang di ilmuan dina salat urang ya sanajan salatna 2 rakaat teu pira 2 rakaat ternyata di dalamnya banyak aturan banyak ilmu 2 rakaat salat subuh ternyata di dalamnya sarua bae terlepas daripada ieu rukun sunnahnya kudu dipahami ku urang ameh naon sih urang supaya paham kana salat ameh salat urang ieu ditarima ku Allah sesuai jeung syarat rukun jeung tata cara praktekna yang bener urang pagawean naon ya hayang ditarima nya teu sia-sia ulah-ulah ning salat pagawean nu lain urang hayang ditarima teu ditarima urang ngambek ulah-ulah ning anu aya gaji henteu ditarima urang sebuah gedekan ya salah pagawean sia teu bener tah hayang aya ngagajina ge sia-sia dulu pagawean itu hendak urang ya ulah-ulah nu aya gaji henteu digaji hendak urang nu eueuh gajihan ge nu eueuh gajihan pagawean urang geus sampe dipaedo teu dianggap ya ku pamajikan urang geus sampe geus kitu teu dianggap hendak urang ge teu ditarima kitu pagawean urang sia-sia eueuh gajihan tapi sedih gitulah sedih ya gitu deh pagawean ya gitu deh sholat sedih amat kurang capek ya nyempetkeun waktu keur gawe ge heula istirahat mudah-mudahan jangan udah wajib sholat eta gede sholat heula tapi teu ditarima sebab ilmuwan teu nyaho tata cara praktekna supaya bener eta sholat ditarima ku Allah ya ku kituna hayo urang ngaji nya dina sakali urang sasarangan bae sanaos sebabna salat deui nya bosan eta bahas salat belum coba sih ngabahas naon ke ceramah ke naon ke ulama teu bisa ceramah acara mama mengajak karena iya sebenarnya mah teu kudu diajak di kabeh ceramah eta anu haram halal ceramah mengajak halal duduh kudu karena itu nu hese ge nu jarang karaba kacaba nu dipagahkeun ieu jerona salat nu jarang atuh eta mah ceramah mah kabeh ngajak haram eta halal kudu kitu tapi jarang eta nerangkeun salat berikut jerona
karena aya bagian tugasna, aya bagian eta ya dakwah gitu ngajak tengis daek ngajak ngaji itu geus deukeut ya karena ka masjid ke masjid ilmu karakmak ya tugasna ya Ustaz lembur meureun nya atuh jadi tah salat kudu daek salat ceramah saton sakali ka dieu nya kita salat doang kita daek doang nya diancam ku siksaanna diterangkeun dibibita ku ganjaranna eta ku tukang ceramah teh ya tah eta bener karek daek doang geus daek tah tugasna Ustaz lembur nya ngaberatkeun salat teh kudu kitu kieu tah eta maca sholawat ka keluarga Nabi anu lapada wa ala ali sanes Allahumma sholli ala Muhammad makana upami maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad ulah make hidi sebab geus aya domirna ya terus di domir atuh kudu aya make Muhammad deui apalnya lapannya kakarasa kakaraba ku urangnya kapapa gitu nya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah eta tahiyat gitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad eta shalawat ka nabi ka Muhammad ka Nabi Muhammad wa ala ali eta maca shalawat artina mamintakeun rahmat sanes ka nabi ka keluarga nabi mana keluarga nabi atuh istri-istrina anak-anakna incu-incuna sahabat-sahabatna bahkan cek terangan aya keluarga qarib aya keluarga baik sami bae urang ge termasuk lamun kasuk lamun kalebetkeun teh mah keluarganya eta ba'i mudah-mudahan jauh data keluarga wa ala ali sayyidina Muhammad ulah make hi deui wa ala alihi sayyidina Muhammad sebab aya Muhammadna aya di hareup nama Muhammadna eta lamun make hi ulah disebut teh sayyidina Muhammad eta tata cara eta dina lafaz tetapi nuturkeun ilmu nahwu atawa sorof opat sarangna deui anu termasuk berarti maca warna makana urang taraweh mah eta sok sampe wa ala ali dae nya tilok eta kama sallaita ala sayyidina wa angel coba lah dibaca etanya kebel angel makanya orang mah awas kudu dibaca eta lamun orang taraweh atau sholat naon bae biasana taraweh bae atau sholat fardu ge kudu nya gegeran atau qom teh minimal ya sampai wa ala ali sebab eta sunah abad goreng sholat orang goreng jasa lamun orang taraweh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad assalamualaikum wa ala ali itu dibaca sanajan sunah ya karena sunahnya sunah abad kita taraweh urang seperti orang jalma buntung goreng itu sempurna ada eta mah dibawa wala ali sayyidina Muhammad assalamualaikum warahmatullah itu seperti jalma buntung ya ngeun pedah henteu maca kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali terus eta ngaranna shalawat ibrahimiyah ya eta mah hukumna sunah sami sunah mun kalaban kina ke asal-asal aya di handapnya eta mah sunah hayat hartina teu goreng-goreng amat ketika ditinggal ge ketika teu dibaca ge ngeun ibaratna mun ibaratkeun teh mah teu bosen-bosen pasti sering diterangkeun atawa nguping bosen meureun nya seperti rambut mun jalma teh amanya seperti rambut jalma nya kaset nya aya bukan bagus bukan saja teu bagus aya bukan lah jalma kaset pantes gitu nya eta lamun salatna sampurna dibaca sunah hayatna kama sholaita sadina sebab jum Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri dibaca eta jalma sampurna berikut aya rambutan ya sadayana ge aya bukukannya pantas sadayana pantas eta ibarat kitu bae ketika ditinggal ibarat rambut artina anggap bae botak ya sanajan kasep ge nya ari botak mah nya katinggalina kumanya kurang pantas sanajan kasep komo goreng mah nya hideung nya geuneuk botak deui nya eta ibarat kitu goreng lah
tapi teu goreng amat, teu pedok-pedok amat gitu nya sebab abadna di bawah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Eta ibarat gitu, kapahamnya? Mun ibarat-ibarat ya seperti contoh-contoh ya seperti gitu rambut sunah hayat eta jeung teu ieu amat lah goreng. Komo awewe mah nya komo awewe mah teu pantes jas awewe botak salatna gitu ninggalkeun sunah hayat nya botak awewe goreng jasa sanajan geulis goreng komo goreng mah dinya goreng botak dan seperti gitulah ibaratna gitu muji teu sampurna mah dina salat seperti nyaeta dedeg bangadeg manusia seperti itu. Anu salajengna nyaeta beres dina tahiyat ayeuna kana kunut wal qiyamu lil kunuti termasuk sunah abadnya eta nangtung dina kunut. Berarti kunut mah ayana dina salat subuh rakaat terakhir nyaeta sameme sujud ya terus istilah sami Allahu liman hamidah sameme sujud tah didinya dina rakaat terakhir eta sunah. Tah ternyata urang mah mazhab urangnya Syafi'i sunah abad kalabatkeunana ya lamun ditinggal eta ngadegna nangtungna tadi umpamana dina diuk teanya bisa kore maka harte sebab naon sebab lamun teu bisa maca kembali kana awal tadi sebab lamun teu bisa maca tahiyat awal ulah-ulah di tahiyat awal tahiyat akhir ya anu fardu teu bisa ya bukan berarti ulah salat diuk sakabel saukuran maca tahiyat sabaraha menit kitu horengan ya ulah-ulah sunah gitu nya eta tahiyat awal anu sunah eta rahasiana ya wal quudulahu diukna dina tahiyat awal jadi geus katalangan ya teu bisa na eta maca tahiyat awal eta lain ngahaja lain poho ku sebab teu bisa geus teuing nyata di talangan diuk bae berarti teu kudu sunah teu kudu sujud sahwi sanajan teu maca tahiyat sebab teu bisa na ku sebab lain poho lain ngahaja teu bisa ulah-ulah ning nyaeta sunah perkara wajib ge Fatihah tahiyat awal aya kitu anu teu bisa atuh eta mualaf karena asup anu wajib salat eta teu bisa geus lamun teu bisa Fatihah babaca nangtung mah bisa meureun nangtung geus ngadeg saukuran maca Fatihah nangtung mah cicing bae bahkan lamun memeh kana cicing bae bisa kana cicing memeh kana eta macana bisa nah eta mah panjang deui jero deui bahasana ya ternyata eta rahasiana meureun gitu insyaallah tapi nya nu mantap cek tadi mah nya setiap maca tahiyat awal pasti diuknya kunaon ieu diuk diasupkeun dipisahkeun gitu karena salah satu dihitung deui sunah abad ternyata lamun teu bisa maca tahiyat awal kakarang asup Islam atau ku bodoh hese eta teh apal bae hese teu bisa geus cicing saukuran diuk tahiyat awal lamun maca tahiyat awal ukurna 5 menit diuk mah cicing bae geus cicing aya maca shalawat mah bisa gitu nya maca shalawat mah bisa atuh baca aya bisa mah geus cicing kumaha ukur maca tahiyat awal nya dina diukna bae ge maca berikut maca tahiyat maca shalawatna teu bisa cicing bae geus saukuran diuk eta teu naon nya kitu deui dina ngadeg dina kunut iya kunut mah saha nu teu apal ge sebab tilok subuh mah naon ge ku tilok mah poho deui tadina bisa apal kitu nya jajal tilok dipake poho deui doa tilok mah gitu nya salat subuh bisa ngajan bisa ge baheula poho deui ku tilok mah itu udah leutik kita dites doa ku hararesa teh apal bae ciri tilok salat subuh nah
Tah eta umpamana mualaf ka karang asup Islam datang penting-penting di Islam kan salat subuh kumaha eta sanajan teu bisa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani teu bisa geus ngadeg bae ulah waka sujud nya eta ngadegna niat nya eta ngabadalan ngagantian doa kunut eta ku ngadegna bae ge ngadeg dina keur kunut eta kaasupkeun sunah abad ulah berarti teu bisa doa kunut nya doa kunut teu bisa doa kunut henteu doa kunut nya langsung sami Allah lillahi rabbana sami Allahu akbar ku pedah boga alasan nya eta teu bisa doa kunut geus ngadeg bae makana ka bapak-bapak ya no teu apal doa kunut kitu nya ngadeg bae geus ngadeg eta kata-kata bae kabadalan ngadegna bae dina doa eta sunah abad berarti lamun teu ngadeg kaganti doa kunut emang sah bae salat tadi teh goreng salat kurang nah eta nu kasabaraha eta ngadeg dina doa kunut ngadegna bae nah kayak juga keopat kalimanya kalimat ke 3 4 5 bener 5 tadi genep nu terakhir wal kunuti kunuti tak kunutu eta kudu dipermasalahkeun oke al-i'rab ujung kalimat diaturna kunahu berarti matuna kana at-tasyahhudu berarti ropa wal kunutu bacaan teh ulah wal kunuti sama santri teh badusun bapak-bapak teu naon badusun teu naon mun salah bacaan sebab teu ngaji amil jurumiyah alfiyah teu ajar tapi santri atau ustad ya salah babacaan buku aya huruf jar dibaca patah dibaca ropa buku fil mudhari atau geus gitu nya diatur kunahu salah babacaan da isin lah wal kunutu matukan at-tasyahhudu ropa at-tasyahhudu dibaca ropa sebab dari badal tina sitatun ropa sebab dari khobar gitu kali tuna asalnya kelar ya haji nah cukuplah bapak-bapak asakna bae tinggal ambai sekali bae nu lieur muka saja haji kita gundul Lolan gundul cukup bapak-bapak teh anu gondrong ya kitu kebaca bae baca Quran gondrong eta darek rok bae teh tinggal baca niat belajar teh naon niat belajar mah baca bahasa aja darek dog gitu niat belajar tapi niat belajar insyaallah menang bae pahala niat belajar mah tata eta genep wal kunutu jeung maca doa kunut tadi mah nangtung nak ngadegna dina kunut ayeuna mah bari maca kunutna eta sunah abad. Tadi di mah genep nya cukup ngadeg jeung maca doa kunut. Ari dina sapinah mah Duh hiji 16 sapinah sakebet teh sampaikeun ya atuh nguji anggeus mah dina ngaos moal anggeus ya kalau marang hapunten ya kalewatan teu neula ya hapunten ya kalampungan ieu nyaeta ngaos sajam teh rupina ulur sakieu bae lah mudah-mudahan aya manfaatna mugi hapunten tina sadaya salah-salah kirangan urang tutup sasarangan ku Bang Abdul doa nyaeta kalimat alhamdulillah urang sasarangan maca ayatul hamdalah alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah